Suha, salapan, miluan ieu teh, dua gerak gelas, jalan. Teu. Ih, tiga aya nu gelas, meunang paragi ngumah baju. 16, Naon pergi ngumah baju teh? Eta baju teh di kumah. Sikat seuseuh. 20, Lain, Sabun colek. lain, Molto. lain. Naon atuh sagala lain wae naon? Paragi ngumah baju, pokona mah. Emer, Lain, dolang. lain. Cing balik ngomong teh. Oh, paragi ngumah baju teh ya, naonnya? Paragi ngumah baju, Astagfirullah. kegedak. Berarti ngumah baju mah emer, badeng, Baju teh dolang, seuseuh. baskom. Muter tak kitu tah, muter tak kieu, tah muter. Nyiru meureun. Lain, dah muter kitu tah. Dicolokan. Cing mikir naon eta nu kitu. Ya pokoknya mah muter. Dicolokan. Oh, muter dicolokan utang lah dicolokan kana bupuyan muter gitu tah. Jiga ngayangan naon atuh. Lain make eta dah. Di dieu teh. Mimitina teh ningali teh muter. Dicolokan aya kabelan. Muter dicolokan aya kabelan tapi Pada Di naon nyuci baju, nyusun baju. mesin cuci atuh dongo anu kitu mah mesin cuci dongo. Mata kudu sakola, lain sakolana di Bang Emok wae. Ini suhanya. Paribasa nyumput ka para tah kudu nyaho anu kitu teh mesin cuci. Tapi penting ngumah baju. Deuing dah nyebutna kuring mah ngumah Ngumah baju, baju. ngumah baju mah gayung naon baskom nggak bisa pakai ngumah baju. Oh, nu kitu teh mesin cuci. Artinya sah lain ngumah baju atuh. Kareknya, oh nu kitu teh mesin cuci. Ari euceul geus sabaraha taun hirup. 17 tahun. Aing ngan huntuna ge can jadi eueuh kanyaho anu kitu mah bola hotel mi. Kayaknya suhanya hari jadi jelema Bodoh, kata toloyo Oh, barang boga do batu. batur. Kata kudu pinter, cerdiknya. Suha. Pinter ulah kabalinger. Kudu kumaha tuh? Pinter teh kudu nulung ka batur, nalang anu susah lah dia mah pinter segala di mana-mana meuli naon meuli kabibitan batur. Pinter mungkul, bari jeung menang harta teh penting harta naon eta teh. Sedekah tara jariah tara di nya mandi tara mere. San kitu teh. Aduh, eta si Suha mending ngesek-ngesekeun. Emang heuh kudu esek-esekeun jelema kitu mah. Ayeuna naon teh? Lamun kolot teh nyaho mesin cuci. Heuh ini teh sakola atuh nu kieu teh naon, nu kieu teh naon da baheula mah sakolana teh ka SD. Ya, Suha ge teh SD acan teh sakola nyaho. Mesin cuci, kulkas, pulpen, patlot anu kieu teh. Tah anu kieu huntu tah. Heuh. Heuh, hangke marek diapalkeun nu kitu mesin cuci. Nu aya gambaran teh naon teh nya? Nu aya gambaran. Syukur romehan. Nu aya gambaran pokona mah. Ah, syukur romehan ya gamaran teh. Lain Suha ge bodoh, bener aya gambaran. Koran nu ya gamaran mah. Lain, eta ge masih kene dicolokeun deui wae. Naon cek uta? Heuh nanyakeun teh nyaho. Ai Suha mah nyaho wae ngan naon lah hayang ngadoja jelema kitu teh. Sotoy, so tau, so pinter, tapi bodoh kata toloyo. Naonnya nu kitu teh ngaranna rek ditanyakeun heula ka si Cecep. Da teu nyaho nu kitu oge. Anu kitu teh naon pipi warna? Oh, naon? Pipi warna. Naha pipi warna? Pipi warna. Pipi berwarna. Tak geuning nyaho. Apaan bieu cenah pipi warna? Langsung mah diteruskeun. Mata ulah ngebodo-bodo sorangan. Aing mah da kitu teh cadelane pipi warna. Ah, hayu arek balik ah. Tah, ayeuna kieu. Balik, ah. Balik. Anu kieu naon? Anu kieu naon ieu? Bujur nonggeng tamang. Dudun dong. Ah, Dudun dong. teu ngarti.